paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleang lain urang sabab hariring teh gening nu maha wening haleang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupai pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan yayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun na junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji
kedua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu tak kuaha sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pang disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing
tapi hirup mah kudu sigar tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah silakan mau nyambung dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur segala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeung jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moal rugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh uwa minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting wah itu rezeki nepi ka rantui gitu
paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning ituran tuh di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teh mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh jazakallahu khairan nasira itu rezeki lucu tangtuna ku uak meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek di dahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sanarengse nabeuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beunta mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cuk
ulah sa omong-omongna ulah sa teungeul-teungeulna ulah sa siku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu ya meureun nya cu tah kitu cu naon teh ari ulah jo kitu ulah waka suka seuri mun can apa jati diri nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna ja ujang natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cu di mana-mana sareuseuh kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi
cul karena kewajiban orang di lemur anu temahna brung-breng ini ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana satu mah dipacakeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh heuk pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arsana nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri ka ituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuyeun nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang tuh kitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang cu wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu
Hah? Televisi TPI, televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono, wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik. Di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali aya di Jelekong sayeuna Asep Doma cucung sia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing Ujang. Muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina aja cu. Heeh. Barung jeung KDI ieu. Heeh. Si Asta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI. Diganti ngaranna jadi Rita Pila. Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI. Urang Bandung pinoan ti sararea SMS kayaknya. Alah. Weh, nguping-nguping. Kasauran sepuh neme. Naon? Yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi. Heeh. Ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna. Da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi, Pak Dede Amung, Pak Cecep Supriyadi, eta atuh nono manana Dadan, eta Awan Dede Amung, sareng Eka Supriyadi. Seueur dalang teh. Dalang Apep di Cikampek seueur eta teh. Wah kader. Tuh. Sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos engke mah udalang waya kitu halus dah halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni. Hah? Sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul iku kitu teh mah bapak aing. Dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah aya bener cek ilmiah sudut pandangna teh aya bener cek suara mayoritas cek umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta kitu Pak. Daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta zaman ada zaman malah di kendang dan untuk digelan mah kendang itu ya Pak yang ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh
Ayeuna TPI di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita? Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ, dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Gening apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstick eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh jek turis. Gitu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho kana pupuh mana si dawala. Naon Pak? Reka mana urang teh ngadunungan teh Pak? Ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun. Di sapuan mah nambah bala atuh. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang koren, yukut-yukutna. Pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang. Atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa. Ada piraku meureuda. Heuh, tak kitu. Da cirina manusia mah kitu, cu. Daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu, mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun jang. Jeung ulah poho ceuk dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah. Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teh pupuh teh sok apa sing nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya nanti asmarandana baheula mah aduh teng teuing nasib kuring maka manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna
udah kletik bisa ngapung babaku ngapung ti peting nuliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bumbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tena biru aduh ke nanti 100 keur silaingjang da wala oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeketan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring da wala cek bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah benteur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya sia teh ujung nyungcung aja pucung juring nah sia teh kabina-bina teuing padahal euy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh eno pa kanu kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak ti ku PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini oh nya eta we film-film oge aya nama Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah oh aing nya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik ari hirup di urang Sunda loba di Paraban ku urang Sunda grepek ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong oh ieu daerah Sunda oh ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu meunang ari kahayang paling untung di kokol akan aduh ampun tak itu dulu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah iya eta mah kitu kade saeulah maksa kade
Oh paksaan euy. Apaan aya jalal kamal kohar? Hah? Jalal jamal kamal kohar. Keagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Nya kudu we paksakeun, tak kudu sia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh gitu ku sorangan heula. Kayak di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun. Oh iya nya. Sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah. Naon amal? Oh dina amal, dina gawe sagala rupa ge. Oh gitu. Paksaan dari dinya deuleu. Nya, dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulur-dulur urangnya Pak. Heeh. Nu matak sok salurkeun boga rezeki teh. Ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami. Bisi lain suudon bisi teh ditepikeun ku manehna bisi eta teh. Naon hartina teh? Oknum penakalan. Nya dijieun kasempatan batur manyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya heukeun bae lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini jang ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Ai kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Nya ganti mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha aja teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu apaan beja ieu oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya saruakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut tah mah bakal baranahan urang kaituna lamun ukut eta keuneu nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh siling ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran di deket cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan nanyana teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia
nanakeun doma nu alus kumaha cek sering nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin nya pantes satu doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beheung dinya kitu lele paeh rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan doma jalu ieu jeung nu hirup pakpang nama itu jeung doma teh anu hirup gerapek da eleh we tah mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh lancar pisan pikir itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dia doma tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh nah ge buah gelo nyaritakeun doma eta tah kitu tah eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh doma sabar ya ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da ayo jangan penasti kersayang tomampara Iraden Guar Saminantara oge Dewi Anjani anu disarenganku kapi jemawan ti sapenggerenana sampun dumugi maring alas wanawasa anu dina waktu ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu kayaanana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kena ngablesat cai cupu ieu awur-awuran dina situ Nirmala disebatna nyaeta ragrag di tengah-tengah situ ieu cupu